Sampurasun sadayana panggih di jeung urang mangating. Urang eukeur aya di kebun kopi tuh. Kebun kopi mantap. Urang eukeur erek nala ieu ngarabuah. Buah terong. Dina video ieu urang rek nemongkeun salah sahiji kadaharan ciri khas urang Sundanya, sederhana tapi ngeunah. Cocokna dituangna di tengah poe jeung keur marane anu keur nyiram pokona mah tuturkeun tonton terus bisi hayang ke pokona mah tonton terus ulah poho like komen jeung subscribe meh tereh 1000 subscriber ya tuturkeun. Nah, jadi tadi geus diala terong nanya geus cukup lah, geus loba lah lumayan. Jadi terong ieu teh di lemur urang disebutna teh terong kori atawa terong Walanda cenah. Mungkin di lemur maneh aya nya, tapi teuing naon ngaranna. Nah, jadi urang dina video ieu erek nyieun makanan anu sesederhana mungkin tapi sangeunah anu seenak mungkin gitu. Jadi makanan anu sederhana belum tentu anu sederhana eta bisa tengeunah gitu. Bisa wae eta anu sederhana tapi ngelehkeun anu luar biasa ribetna itu masalah. Tah ieu salah sahijina kadaharan urang Sunda anu terbilang kumanya pokoknya terbilang sederhana teu ribet. Alat-alatna anu dibutuhkeunna bahan pokona henteu loba tapi rasana enak pisan. Pokona mah tonton terus. Nah, jadi bahan anu kumaraneh anu dibutuhkeunna keur bahan-bahan ieu nyata salah sajina uyah ieu cabai rawit asamnya ingat cabai rawit uyah atau garam cabai rawit itu kudu loba hiji we lada ieu super lada pisan. Tuluy asam jawa meh rada asem meusan lah. Terus paling utama ieu ciri khasna gula aren, gula beureum. Nah, ieu disebut gula beureum atau gula aren teh. Nah, pertama-tama uyahan secukupnya. Terus ieu maneh lamun mere ieu naon cabai rawit ulah poho secukupna sabab bisa lada pisan ieu super lada pisan ieu. Urang make hiji nya. Tuluy langsung asemna secukupna nya. Tergantung marane kumaha loba terongna atau kumaha bahan sawarehna. Nah, amun geus bubuk geus ratanya tinggal bere gula beureum. Ini gula beureum aslinya asli buatan di urang ini disebut gula aren teh ieu. Gulana secukupnya nya.
Nah, namun tampilan nangis kieu, bawang beureum tos bubuk, cabena tos bubuk, asamna tos siap, tos campur. Nah, tinggal yuk terong urang peseknya. Pesek hiji terongna. Jadi ieu teh rujak sebenarnya mah rujak kampung ya. Rujak kampung itu jadi kebiasaan orang kampung cicing di ari mah lamun tengah poe teh ngarujak disebutnya metis gitu. Jadi itu petis anu non petis atau rujak anu paling sederhana gitu. Jadi henteu ribet nyeuna. Nah, mun geus pesek ieu, euy iris-irisna sesuai selera manehnya. Nah, jadi namun marane hayang nyieun kawas kieu, tapi bahan utamana atau terongna eueuh bisa diganti ku buah naon oge nya. Contohnya bangkuang atau jamu atau buah ngora bisa gitu. Jadi teu kudu ieu gitu, teu kudu terong ieu gitu. Nah, kusabab ayeuna geus beres rujak kampung Alamang Ating, ayeuna urang cobaannya kumaha rasana. Pokokna mah tonton terus urang cobaan deh. Yap baraya urang tuang ah. Bismillahirrahmanirrahim. Asem, amis, jeung lada bercampur aduk, kawas nuang gado-gado atau aloteknya. Jadi kurasana hasem, kurasana terong ieu rasana hasem. Hasemna rada kuat, dicampurkan jeung gula beureum. Jadi perpaduan rasana teh amis hasemna teh susah dijelaskan gitu. Ditambah lada anu cabai rawit teh tadi pokoknya mah ngejabred yah orang jalbred gendi. Mas kabitaeun ah. Ada baraya. Jadi anu sederhana kieu nyeuna sederhana, bahanna sederhana, belum tentu teu ngeunah ulah poho. Like, komen, jeung ulah poho deui. Nu pentingna subscribe lah. Wilujeng tepang dinu video salajengna heuh.